Jaring cingwan cigos nyambi bebela di medan perang kedungu nandanya bebela di medan perang jaring cingwan cigos manjing murid perang jauh
di dadaku mojang kembali. Ulahilah oleh-oleh sayuran jepang, jagung jeruk konya apel, di Lembang Gusti Sapa.
taksir panyawangkeun ku sadaya komo pisan jalmi nuruhana kacaloge kabojang dipi cinta kalaki anu puluhan dadana awak sehat kulit cemas bulu dada lempang gagah beresis di gatot kaca serem malahan sok dipindah si panoja panjang genteng awas kalah kumis sedih duduk gata kumis risau dipicinta anak muda kedadana mana sare bisa dibrak ingat kene waktu sare dipati mata kewas dasarnya terus nyari barang lilin rek ningali bulu dada aduh lewas si banteng bulu dada kacapangan mata lalaki dada keluar awak sehat jantung gede dada rumbah aduh serem becis kerahuan Sobi taksir panyawangkeun ku sadaya komo pisan kajalmi nu rumah tangga kacaroge kabojang nu dipi cinta lalaki anu puluhan dadana awak sehat kulit cemas bulu dada lempang gagah beresis di gatot kaca malahan sok dipikir si panoja panjang genteng kumis sedih bulu dada kumis risau dipi cinta anak muda kedadana kana sare bisa dibrak inget kene waktu sare dipeting mata kewas dasarnya terus nyari barang lilir rek ningali bulu dada aduh lewas ganteng golek tahwan bulu dada mata serem lalaki gede lawan yang tanggung jawab berdina aduh serem Sobi taksir panyawangkeun ku sadaya komo pisan kajalmi rumah tangga kacaroge kabojang nu dipi cinta
Pangapunten. Mangga Kang. Pikir sana. Aduh, bari teu maros. Dipilih naik bapak. Ayah. Aduh. Mana naon gitu? Moal. Gini lagi. Ning bapak ayah akang rek wacabata sugan can aya nu boga ning kacan kasasa Tak selempang. leuh kitu Pemuja hanya caringrang. Bade peti, bade berang. Asal kang datang, pula kang asa konten di bumi tak ya sesah. kesannya Majeng bapak daya ngadayang kami bapak baru udah ning tong sok kitu lagi kumahanya akal makere piku sanes nipu nanya akang mah ning teh dengan ning aya nu boga kang iseng nu Guragiru kacang ulang banyak ulang situ makan eranya mati kejadian anak kesek jadi aja pulang wae akan masak panas situ makan tewirang merah Madura Samarangan atau jadi pamentuk makan tidak rasa sentuh lek wae ning bapak ayah ayah lain kumahakeun akang rek wacabaka sugan can aya nu boga ning kacang asasaha Bade peti, bade asal kang
Kanu balanja sinamis Matang langga nuda Sabar kowe pasti datang Norame di sisi jalan loba jaman diliwatan tawati warung sangu suilan tempat kaca capek di parang apa tas tahan
kembudi Korea mah Mang Memet rek datang deui malahan mah mundahari masuk ngakna pajarkeun teh Mang Memet ngan beak hiji puas Nu rame di sisi jalan komo di perempatan loba jalma liwatan atawa di pangeureunna warung sanggeus nu ilang tempat aja adalah seperti bang dengan tangan tas tahan terus malah tukang warung habis bagas tebal jasa laki dari depan bayar kuat mata kaca dina kenal mun tukang warung utungi jamaah dan naik sering Naraya datang deui rahari mah waktu penting harita hati asa sugema penting anu mimiti anjandang abdi ngahiji penting harita hanya nak terus usapan sakujur dinawa keayaan kaliwa sakujur dinawa keayaan kaliwa dada terus ragetan Uladi kami kendai Nabi parantos ku tetahan Enggal lakeun awan kurang hijikeun Enggal lakeun awak kurang hijikeun penting harita hanya terus usapan sakujur dina awak keayaan kaliwa sakujur dina
sing serang pano oke cang oke cang hiburan menidang oke cang hiburan menidang sing serang pano oke cang oke cang kembalikan papa hiburan tangan ngacaca tarik liangan ini tangan indah rek lamungan tapi sanggeus sing serang pano oke cang oke cang balik poni sekalinya hiburan menidang hayang geus pada ngalaman karmangsa pupujangan kaneangan harapan dina sendirian perang penting kukuringan sukalaya monistean sing serang pano oke cang oke cang balik poni hiburan ngacaca manggi